Lembu carpon kenging GS. Jeri cek Bapak Bogem ka pamajikanana. Subuh-subuh dewek kudangkeun. Rek neang jeret di Pasir Cipaku. Sugan we atuh menang deui saperti baheula geuning. Basa urang ngareca sapi teh. Ae, kutan Bapak barudak teu masangkeun jiret. Tembal pamajikanana. Na iraha dipasangkeunana. Bet kakara nyarita ayeuna ka kuring. Ita di wanci asar. Basa balik barang gawe ti huma. Alah, lamun diparangkeun meunang deui sapi teh cara nu geus kajadian, bisa kumahaeun teuing atohna. Mangka urang ayeuna keur sakitu susahna. Henteu acan boga bahan keur hajat-hajat acan, engke ari ngabarsihan barudak. Nya susuganan we atuh diparangkeun aya milik. Ulah kurang nyanana da bae. Maca-maca kulhu atuh tuju balikan mah memeh sasarean teh. Ulah sok duker-duker teuing. Kawas lembu menang mencit bae maneh mah. Lain, na geus sasadiaan ieu teh geus ngasagoban. Bet sok ngaborongkeun salaki. Puguh wae sadia mah. Meureun kadenge tadi dewek ku serang-kosreng di pipir. Panyana kuring ngadelu ku serang-kosreng teh ngasah pacul. Palebah mana dipasangkeunana jeret teh. Dina lebah rungkun tepus. Wetaneun batu gede anu namprak teh urut urang dariuk basa ngalasuluh geuning. Geuning harita manehna nyokelan antanan di sisina. Nya. Dina sisi nu bala teh deukeut cadas maribis anu aya pakutihang jeung tanggal kondang. Nya di lebah dinya pisan ku dewek dipasangkeunana teh. Malah tungtung tambang jiratna oge. Nya kana tangkal kondang eta dicangcangkeunana. Tapi mangkade Bapak barudak ieu ulah sok dodolo teuing di lebah dinya mah. Geuning kamari ieu cenah cek bapana si Kasim aya nu manggihan orai gede. Upamarik di teang poek-poek keneh mah hade tempo ti kajauhan bae heula ulah rusuh ngadeuketan teuing kanu bala bisinya aya orai. Cek bapana si Kasim mana aya orai teh? Cek bapana si Kasim eta lebak. Ari nu manggihanana cenah si Jumran. Waktu manehna keur ngangon muning. Kapan euna oge manehna teh masih kagegeringan keneh. Baluaseun urut ninjau eta orai. Heug cenah huluna teh make celangge ka luhur jeung arulah arlih deui. Orai naon cenah? Duka teuing orai naon da si Jumran ge teu nyahoeun. Sagede kumaha cenah gedena? Ari bejana mah sagede tangkal jame itu tuh cenah. Anu deukeut ka dapuran honje. Orai sanca tuh. Ari nu gede-gede kitu mah. Iraha cenah kapanggihna? Nya eta kuring ge poho deui meureun geus aya meureun 3 poe mah ka 4 poe ieu. Keur kumaha cenah petana eta orai teh? Nah keur ngaringkuk atawa keur ngaleor? Wallahu alam keur kumaha da kuring ge teu pangangguran tatanya panjang. Na kunaon kitu make mapae ngaringkuk henteu. Eta we. Lamun ngaringkuk bisa jadi orai matuh di dinya. Lamun ngaleor tangtu ayana di dinya teh keur nyaba wungkul. Jadi henteu perlu dipikasieun teuing. Kitu. Cuk salakina bari ngahulang sakedeung. Semu aya nu dipikiran. Tidinya pok deui ngomong. Lain. Ayeuna mah urang atur kieu we. Jeung maneh we atuh engke subuh neang jeret teh. Ari Bapak barudak. Walon pamajikanana semono reuwaseun. Na kumaha di imah melang. Moal hari ditinggalkeun ku sararea. Heug jauh ka tatangga. Da aya barudak geuning paridal pisan tuh. Wayake ge geus kawas bangke we ngajalolor. Rada risi oge dewek mah. Eta sok inget karena caritaan Bapak Samsu teh ya. Majah aya nu keur ngalasuluh di tarajang ku orai sanca. Terus dibeulit awakna cenah. Nepi ka remuk sarta paeh. Ari rasa kuring mah sorangan ge hade ngan ulah ngadeuketan teuing kanu bala. Ari poe keneh mah lain. Na kumaha lamun pabeubeurang bae atuh di teangna jirat teh. Atuh kabur kapanggih ku batur. Ari beurang-beurang teuing mah nya moal kumaha. Ayeuna mah geura sasarean bae kadinya bisi kabeurangan. Ulah poho dina kongkorongok hayam sakali dewek hudangkeun. Har. Atuh peuting-peuting teuing. Da deukeut ieu saparapat palo ge moal aya. Dina kongkorongok hayam kadua kali we atuh. Seug
jawab pamajikanana. Segor Bapak Bogem kerek. Kawan tuti beurangna mentas capek barang gawe. Di luar ngajempling pisan. Henteu aya dedengian kitu kieu salianti sora jangkrik cik-cirik jeung londok mah. Di sadana henteu eureun patembalan. Pucuk seuneu dina palita di tengah imah henteu cicing. Luak leok lantaran katiup angin nu ngahiliwir teu puguh ti mana datangna. Anu keukeuh hayangeun ngaliwat ka jero imah. Make jalan kana sasela anyaman bilikna nu marolongo. Pencit, gawat pencit, bisi leup. Bapak barudak, iya. Duh, kaberangan. Lain, nah aya guna met kabina-bina teuing, make pencit-pencitan geuning. Ngimpi naon, ngimpi menang lembu. Cek pamajikanana bari seuri. Ari maneh bat lembueun bae. Lain, ieu teh geus beurang. Ae, betacan tengah peuting acan. Kuring ka kakararek dug ngedeng, mentas beberes. Payana teh kaberangan, aduh, SDW atuh. Omong salakina. Dug cepker di Bapak Bogem kerek. Bapak barudak. Cek Ambu Bogem. Cek salakina bari ngulisik. Eta geus kongkorongok hayam. Mejeuna init. Tah geuning dilebak geus raong. Nah, itu pada tuduh teuing. Iya teh aduh. Di mana Gobang? Tuh geuning ngagantung dina bilik panto. Carana tadi na sampayan. Luhureun hulu si Bogem. Kari ngahontal we atuh. Ya. Mangkade Bapak barudak. Ulah dodolo teuing. Meunang sugan dadam paleungeun kuring ka karenjedan bae. Wah, sok ujub. Bieung teuing ka karenjedan teh rek dipake nyekel halu. Cek salakina bari leumpang daludag daligdeug ka panto. Reket muka panto, jut Bapak Bogem turun. Terus leumpang rada talag tolog tapi maksa ngagancangkeun maneh. Dumeh sieun kaberangan di jalan. Jeung ingeteun yen isuk baris maju deui gawe nganggeuskeun pacureun di humana. Kakarabai meunang 3 tumbak anggangna ti imahna. Pamajikanana celak-celuk ngageroan bari nongol tina panto. Bapana, Basana. ieu dompet katinggalan. Ai heueuh. Walon salakina bari balik deui nyampeurkeun. Kadiekeun, tah sakalian jeung gandawasina. Dina hanapeun anggal. Sanggeus nampa dompet jeung paneker terus Bapak Bogem init deui. Leumpang mapai-mapai sampalan milih nu rada caang. Kusabab harita rada poe keneh. Manehna teu wanieun ngadeuketan kana jeret teh. Dumeh di dinya bala tea. Jadi gawena teh ngan ukur tumpat tempo ti kaanggangan bae. Kira-kira 5 tumbak deui jauhna. Barang diawas-awas kana lebah tempat jiretna. Beh bae aya nu katembong ngabalegbeg bodas, rada semu belang hideung, sarta katenjo jiga rada adug-adugan. Wah. Cek Bapak Bogem ngomong sorangan. Bari mencak bawa ningko atoh. Kabeneran temen ieu. Gusti Allah sifat murah. Lembu belang geuning itu anu beunang teh. Tidinya deregdeg manehna lumpat ti paparetot balik ka imahna. Ti kajauhan keneh gecelak-celuk ngageroan pamajikanana. Bari haruh harehoh jeung ngomong gugup paparegatan. Bawa ningku capek. Basana. Encri. Gegewat meuli uyah jeung sasamara 5 ringgiteun. Lembu belang euy anu beunang teh. Pamajikanana henteu kaburu nanya kitu kieu lantaran kabawa kaget jeung salakina harita geus ngebut manten lumpat. Balik deui kana tempat tataheunanana, tuluy manehna sasadiaan sarta milang duit keur meuli uyah katut samara liana.
Kocapkeun Bapak Bogem geus datang deui ka tempat urut nempo jiretna teh. Tapi harita oge manehna masih henteu acan wanieun nyampeurkeun deukeut, dumeh katimbang rada poe keneh. Kutina ngarasa henteu sabar, tuluy lembu teh ditempo deui. Ari diawas-awas, bat anu tadi ngabelegbeg belang teh geus jadi rada leutik ka tembongna. Aeh, ceuk manehna ngomong sorangan. Geuning uncal itu nu beunang teh. Tapi nah aya uncal bat belang. Kubawa ninggeus nahun meureun. Jawab manehna keneh di jero hatena. Tidinya daregdeg deui Bapak Bogem lumpat tarik muru pamajikanana. Bisi geus beral manten meuli uyah jeung samara 5 ringgiteun. Harita oge nya kitu. Ti kajauhan keneh teh geus gegeroan. Ngan teu pati gugup cara tadi dumeh ka atohanana rada ngurangan. Encri, omongna. Ai, Jawab pamajikanana. Ulah tulus 5 ringgiteun meuli uyah teh. Bet uncal geuning nu beunang teh. Lain lembu. har, Ceuk pamajikanana bari mapageun kana panto. ari tadi mah lembu. Harina bae kuring teh acan beral init. Lamun geus beral teh mubah we meureun meuli uyah area-area teuing. Keur duit beunang hese kampal kumpul teh. Meureun bae tadi mah rada anggang ditempona jeung rada poe keneh. Bongan maneh sok rea carita teu puguh. Ayeuna mah geus sidik pisan uncal deuleu. Tandukna ge geus kadeuleu bener mani ranggaek. Tetela bener. Ari maneh bet sok tara percaya ka dewek. Cekeng ge geus henteu sak deui uncal. Sabab geus kadeuleu balegeranana. Geuwat wae meuli init geuwat wae gara init meuli uyah jeung samara. 3 ringgiteun ge cukup. Lain atuh gawat gara pencit bisi lepas. Hekuring teu ngeunah rasa yeuh. Uncal geus gura dina tambang lepas deui piraku sugan. Gerajung we ka ditu gara init. Lagu datang ke lauk geus nyampak kari uyahaneun. Nguyahan lauk naon, Bapak? Ceuk si Bogem bari cengkat jeung pepereudeuyan. Cicing bisa adi sia nyaring. Dug bae gara ngadang deui peuting keneh. Omong bapana. Heueuh, Ceuk indungna. ari si Bogem kusok ngagegerkeun, tu geuning kurisik bae si Sapri nyaring, da kacekcokan. Sabot kitu Bapak Bogem geus sebral deui leumpang ngabig-brig setengah lumpat. Muru kana tempat jiret sarta pikiranana geus teu sabar, hayang geura beurang, hayang geura mencit uncal. Samemehna nepi kana tempat urut nempo jiret, manehna ngomong sorangan bari jongjon leumpang jeung tungkul nenjok kana tincakeunana. Nah, aya milik alus-alus teuing. Padahal lumayanan we tadi nama aing masangkeun jiret teh. Geun, tandukna ku aing rek dijual ka dayeuh. Ladangna keur meuli iket lereng. Da aing geus teu boga iket hade. Sadatangna kana tempat tataheunan teh geus mimiti beray-berayan carang cangtihang. Tapi Bapak Bogem tetep masih henteu acan wanian ngadeuketan. Da ingeteun kana beja aya orai gede teh. Terus jiret teh kumanehna ditempo deui. Da teu boleh panasaran. Astaga, omongna. Geuning mencek itu nu beunang teh. Nah, da tadi mah gede. Ari ayeuna bat beuki ngaleutikan bae. Palang siang awewe geus beral inditna. Derengdeng lumpat deui muru ka imahna. Encri. Ceuk manehna ti kajauhan keneh. Ulah tulus meuli uyah jeung samara area-area euy. Bat mencek geuning. 2 ringgiteun we balanya teh. Ari Bapak barudak. Ceuk pamajikanana. Cing atuh masing tartib sidikeun heula ulah sok gugup teu puguh. Harina we kuring tacan init, tas mepene heula si Sapri. Ulah sok kecewas-kecewis teu karuhan. Matak pasea. Jeung we nama ka ditu. Da geus puguh pisan, tinggal mencit wungkul. Siungna ge mah ningelik sagede cingir dewek. Di mana telebug? Salang jeung rancatan. Keur naon telebug jeung rancatan? Ai maneh aya ku bodo. Tang tu keur nanggung daging mencek. Da moal hade ari di pundak belegeranana mah. Geuleuh wadukna. Nya tuh di goa. Sagala-galana oge. Lain Bapak barudak. Na moal salah deui ieu teh. Astagfirullah, keur naon atuh dewek minta telebug. Ari boga rasa ham-ham keneh mah.
Heg atuh. Ulah garewa teuing bisi si Sapri nyaring deui. Kakarare pisan bieu teh meunang mepene. Tidinya beral pamajikanana ini mawa bobo korek meuli uyah jeung Samara. Salakina gura-giru ngajugjug deui ka tempat tataheunanana bari mawa tanggungan kosong. Barang datang kadinya geus rada caang ku balebat. Gancangna jiret teh rada dipaju di deukeutan bari henteu petot di awas-awas. Kira 3-4 tumbak deui anggangna Bapa Bogem ngarandeg bari dongko jeung panonna buncelik dipake nyidikeun kana lebah tataheunan teh. Manehna kageteun kacida reh tambang jiretna geus katinggal remang-remang ngaguliweng. Tapi mencekna musna teu kanyahoan ngaler ngidulna. Ngan aya keneh nu katenjo saeutik deui nawing bodas sarta jiga pipindahan. Di tengah-tengah kolowong jiret celok kana tambang beulah ti luhur. Tidinya buh beh katembong dina sejen-sejen tempat jabati eta. Nepi ka aya hiji 2 enggon nu jiga dipindo di enteupan. Disidik-sidik naon anu jadi barahalana kumanehna weleh henteu kapikir. Kutina gede kapanasaranana katurug-turug harita geus seberay-barayan beurang. Terus jiret teh disampeurkeun leumpang lalawunan bari dodongkoan netelakeun anu bodas katenjona teh. Barang geus rada deukeut jeung kanyahoan yen euradna kosong, manehna cengkat terus ngahulang babaning ku heran. Aduh, ajaib kacida. Omongna lalawunan bari gogodeg jeung usapanon. Astaga. Saharita keneh breh bae. Lembu belang uncal nahun mencek sihungan katut barahala nu jiga pundah pindah tempat teh. Ku Bapa Bogem katenjoeun ngajentul dina curugna. Nyaeta kokotor panon atawa cileuh. Tablo Samara 2 ringgiteun.